Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin anu mulia, Allah Rabbul Alamin maparing pituduh teu aya bekal numpang istimewana keur hirup di dunia jeung hirup jaga iwati takwa. Dumasar kana eta hal dugi ka Allah Rabbul Alamin ratusan ayat dina Al-Qur'an anu ngagero manusia supaya jaradi manusia anu takwa. Tecekak kuseruan dina Quran wungkul malah dugi ka ku syariat Islam diwajibkeun ka para khatib di anu khutbah teh dina waktu Jumaah khususna yen para khatib wajib ngagero ahli Jumaah sajumaah sakali supaya digero sina jaradi manusia anu takwa. Panggero eta khatib disebutna teh wasiat takwa. Ucapanna nama rupi-rupi nu kadang ku bapak ayat menyebut ayyuhan nas ittaqullah. Ayat dari khatib anu nyebut ayyuhal hadirun ittaqullah. Ayat khatib menyebutkan ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Terserah ucapan anu mungaran mah nu mimitina naon bae dek ayyuhan nas, dek ibadallah, dek ayyuhal hadirun nyangakeun, tapi anu wajib lahir biji tina lemaina khatib teh kecap ittaqullah. Hei manusia geura tarakwa. Sabab moal aya bekal numpang mulia-muliana keur di dunia jeung di akhirat iwati takwa. Mali upami khatib hilaf lali poho teu ngucapkeun wasiat takwa, ittifaq ahli fikih yen eta khutbahna teh terjadi. Umar kisah itu kewajiban ahli Jum'ah di mana ayat khatib anu lali teu wasiat takwa ulah asa-asa kedah langsung maparin peremutan sing sopan. Subhanallah, subhanallah, lamun geus 3 kali dibere peringatan subhanallah khatibna ngingkig wae pokok teu wasiat takwa ulah kapameng langsung wae salah sawios ahli Jum'ah ngadeg harewoskeun kana cepilna khatib anjeun pohok teu wasiat takwa. Lamun khatibna keukeuh wae ngabiur wayahna sina cari digentos ku salah sawios ahli Jum'ah nu aya. Saking penting-pentingna tapi ka diamanatkeun ka para khatib supaya wasiat takwa. Eta teh nurutkeun ajaran Islam. Ku bangsa Indonesia diaku teu pancakaki, terutama umat Islam, boh Kristen, Hindu Bali, urang Buddha ngaku yen moal aya manusia numpang untung-untung na dunia akhirat iwati manusia nu takwa, moal aya manusia numpang bager-bagerna di alam dunia iwati nu takwa. Ceuk bangsa Indonesia. Buktosna pan malah di tentara mah ieu tentara unggul seseueurna. Tentara mah malah teu ka jadi sumpah prajurit pan teh. Sering simkuring nyaksian apel sebatalion 2 batalion dibereskeun dinten Senin di antawisna simkuring sok jadi kiaina nagog gahareup tentara dibaca sumpah prajurit, kami prajurit Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Eta teh hiji bukti yang bangsa Indonesia ngaku teu pancakaki agama naon bae asal bangsa Indonesia ngaku yen moal aya jelema numpang bager-bagerna iwati manusia nu takwa, moal aya numpang untungna iwati nu takwa. Malah cikeneh tas apel atau simkuring bubar apel teh pamit ka komandan teh hayang ngobrol teh jeung kopral nu sumpah teh tadi cenah mah dipanggil
Kopral dipanggil ku jenderal teh aduh dada teh dikasih kadek rempan pan Pral ini Pak Kiai mau ngobrol dengan kamu saya ketahan gitu biasa pansap ngentak tentara namanya caroge ibu teh upami kaungan caroge ka tentara suntak-suntak ulah amak eta teh sopan tentara malah lamun tentara pula ya pelaya siga santri rek tahlil dipecat isu tentara mah sopan teh nyentak saya kencang cenah Pral dong sentak-sentak ieu mah da jeung kiai cenah aya naon Pak nu sumpah teh salira cenah sumohon ari anjeun geus takwa kepada Tuhan yang Maha Esa cenah syukur kumaha tara tinggalin salat alhamdulillah lebaran mah tara kakantun wah cilaka atuh dumasar kana eta hal simkuring jadi pangarti kana takwa teh rata-rata jelema teh nyaho ngaran teu wawuh rupa ngarah naon atuh Pak Ghazali mani maksa-maksa teuing beh dituna Gusti Allah beh dieuna manusia tapi ka digiring-giring sina takwa sagala rupi mun antep we masing-masing ngarah bungah dunya akhirat malah hakikat nama sagala rupi ibadah dina ajaran Islam ibu sasaran pokona mah sina takwa urang sahadat eta teh ngarah takwa salat ngarah takwa puasa ngarah takwa mun boga rezeki zakat ngarah takwa munggah haji ngarah takwa sasaran pokona segala ibadah dina ajaran Islam ti ibadah anu pokok dugi ka ibadah anu cabang jeung ranting sasaran pokokna ngarah takwa dan nikahkeun jalmi ge eta teh ngarah takwa kawinan teh dari teu ngarah takwa masanya mah teu kudu kawin dek naon kawin ka beak-beak rezeki jeung tanaga da dina pelebah sarena mah nu kawin jeung nu latur teh sarua we tapi nah atuh make kudu kawin segala ngarah takwa nya ngarah naon Pak Ghazali tapi ka digiring-giring sina takwa asa kabina-bina teuing jawaban anu pondokna mah keur jelema anu buta huruf pisan gampang ngarah bungah dunya akhirat titik ngan ari di payunan jamaah seperti kieu mah tangtu perlu ku jawaban ilmu meureunna sumuhun buru-buru jawab ngarah naon manusia make kudu takwa segala rupa tapunten jawabanana aya 3 gerentel sugan kahartos tu sadayana nu kahiji pangna manusia sina takwa teh lantaran Allah ngadamel ieu bumi jeung langit bumi lain bumi imah bumi jagat jeung langit ieu teh nu Allah sanes nu Pak Ghazali sanes nu ibu sanes nu Pak RW sanes nu Pak Bupati ya jagat teh malah lain nu gubernur meureun nu menteri Pak Ghazali sanes kawasna mah nu presiden lain meureun nu nabi sanes kawasna mah nu malaikat sanes ieu jagat lain nu malaikat lain nu nabi sanes nu raja lain nu presiden sanes nu menteri lain nu gubernur lain nu bupati lain nu persorangan tapi kagungan Gusti Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ard ayat kursi teh ya ibu sok ngawas ayat kursi komo rea aya dedemit nya da ayat kursi teh lolobana mah dijieun panglai we keur nyinggahkeun juri menang yen saha atuh Pak Ghazali ieu jagat teh menang yen nu bogana ceuk saha ceuk nu bogana pangapunten nu aranom urang Eropa jeung Amerika nu di aku kiblat teh ku barudak ayeuna pan kiblatna teh eta sakedeung deui ge salatna teh moal mustaqbilal kiblat mustaqbilal Eropa jeung Amerika kira-kiranya barudak nu teh nyahoan agama mah kulantaran palinter teknologina geus canggih deui di Eropa jeung Amerika barudak ayeuna udah urang pan kiblatna teh hampir kadinya kabeh di mana datang ti Eropa mah wah percaya we percaya ta urang Eropa jeung Amerika mikir ti baheula dugi ka ayeuna ti memang Islam datang tapi ka dinten ieu can anggeus mikir saha nu boga ieu alam dunya saha nu nyieuna iraha dek ruksakna kumaha ngaturna keur dipalikir can pamat tapi kamasta ka baruta pahili jeung bujur monyet